Assalamualaikum dulur salembur baraya saalam dunya patepang deui sareng tata dana miharja anu baris ngadugikeun carita pondok judulna Ngipri karya Ahmad Bakri. Mangga wilujeng ngadangukeun. Burit-burit teuing Kang Omo tuluy ka mana atuh? Cek Inot ka salakina bari kurawud. Da tuluy ka mamana? Tembal Omo beri cucul-cucul. Geak diuk dina dipan nyusutan kesang ku anduk leutik. Ah tuh kakarajol waya kieu. Mobilna mogok. Mogok celemana meureun lebah noong kilir heula nya. Kumaha? Omo ngarenjag. Baru kilir heula. Wah, api-api marukankeun taya bejana. Beja kumaha cek saha? Aya we nu nyarita. Percayanya cek Omo rada morongos. Guguan tingkana beja, buanu ngahajang ngurak-ngurak, nuresep neuleuh batur baruntak, boro-boro mikiran nyandung mikiran kilir, usaha gesa kieu seuseutna. Pedah we asakeun pisan, cek Inot bari kurawud. Kari-karitas aya nu nyarita kitu, wayah kieu kakara datang. Sabar lila ti banjar ka dieu, sasarina ge memeh lohor geus aya di lembur, kaburu keneh dadasar, teu pupugu ngadon nyangsang di mana boa. Nu balanja loba dagangan roncong nu geus ngalanggan ge marengkol ka batur. Ari mobilna mogok kudu kumaha? Kudu ngapung kawas Arjuna. Nya kudu nyandung kawas Arjuna. Pok deui nya kana nyandung hayang pisan kitu dipangyandungkeun teh. Cek Omo bari ngorejat nangtung. Teu ngarasakeun kanu capek teh hayang nyatu ti birang keneh sapopoe ngalengkur nungguan bangke mobil datang ka imah disampakeun kurawud. Boro-boro kawas batur dag-dag deg-deg ngagula anu tas nyaba teh. Nah atuh lain pindahkan mobil sejen arinya mamogok naon hesena. Teu hese ari lengoh mah balenjaan 3 ton kudu dimuatkeun kana oplet. Mun teu kasambur ku truk si Iwa mah ngendong buah dienggon jurig. Teu kudu dienggon jurig dina ongge moal teu diampihan. Serenteng ceg kana puputeuyan. Nya hayang dipangnyandukeun teh. Nya arek deuleu ari nya mah dijujurung naon hesena awewe mah loba ieu. Inot teu nembal digebig-gebig leungeunna teh. Nya ieu teh nya hayang dipangyandungkeun kepalang ditimburukeun mata kenaon. Peda we aya bejana jeung asa terus rasa we. Tong guguan kana beja cekengge loba jijeunan ngarah baruntak. Terus rasa teh mah bungan guguan katuluykeun ku timburu. Inot teu nembal deui geek wae diuk. Salakina gura-giru kacai sieun beakeun asar. Tas salat geus nyampak dahareun ngabrak dina dipan. Himel we dahar di hareupan ku majikanana. Beungeut nu tadi reueuk teh geus lengdang deui. Pacar tadi kasamper ku truk sahat tah basa mogok teh. Si Iwa tembal Omo ngosom. Si Iwa mana? Nah aya sabarang ngaran Iwa di urang. Nu dasar hareupeun urang si Iwa mana deui atuh. Baru geus meuli truk sagala geuning batur mah. Cek Inot beri cileungeung terus ngahulang. Di mana duitna ari baturnya? Dagangan sarua, dadasar sarua, 2 roang sewang. Tapi di deuleu-deuleu teh si eta mah tereh pisan beukah. Pamajikanana mah nireunceum ku emas-emasan, imah geus digedaongkeun. Ayeuna meuli truk deui. Ari urang asa seuseut-seuseut teuing karasana teh. Tuda mikir batur mah lain dengan ngagugulung timbur wae tembal sakina bari ngadelek. Kurang kumaha urang ge mikir mah teu ngarti sote kumaha balanjaan ari batur make bisa ngajual kentang 58 padahal pembelian di Banjar urang masa kitu teh tomat diragrakeun 14 kol 58 pan urang mah nyiwit jinis mun ngajual sakitu teh atuh gerjek langganan urang ge parindah ka ditu. Tuda batur mah teu sabongprong kumaha dagang mah paminding gungkul da kocoran duit mah aya deui. Aya di ti mana da teu kadeuleu usaha sejen. Bejana we cek nu nyarita. Ari kitu kumaha cenah? Ngipri. Cek Omo ngaharewas ditompokeun kana ceuli pamajikanana. Baru ngipri. Kumaha ari ngipri teh? Shh, tong bedas teuing. Bisa aya nu ngadenge. Munjung ka jurig orai cenah. Yai, kutan. Kumaha petahana?
Bejana mah kaditu ka tanah Cirebon ngadon muja di jejeran ku kuncen di dinya. Bejana soteh nyaho teuing. Cek omo bari ngocokeun leungeun. Leguk nginum, leos we kaluar reka masigit. Isukna pagetona jeung saterusna Nyi Inot remen hulang-hulang ari ngahareupan dagangan teh. Panas neleun ubara lanjang ngagimbung wae kana dasar si Iwa. Isuk nepi ka burit teh teu eureun-eureun ngaladangan. Ari manehna ngan henteu we luput. Langgananana nu geus maneh ge loba nu ngaleo ka ditu. Meujeun rek kitu teh mah, da itu mah kaduga ngajual leuwih murah batan pembelian manehna. Ras kana carita salakina, pajar si Iwa ngipri. Ongkoh panas neuleuh pamajikan si itu. Neuleuh rindatna jeung rengkakna asa beuki adigung wae. Poe dieu beuki ginding, poe dieu beuki reuncem. Tungtungna mah waleh ka salakina, matak naon cenah menurutan batur. Nurutan kumaha tembal salakina. Nurutan kitu eta teh geuning, ngipri matak naon deh, matak beunghar. Kumamun kitu wae atuh urang ge. Daek kitu kawin ka jurig oray. Nyi Inot teu nembal, tembong awakna nu ngabiri gidik. Akang we atuh kaditu. Daek kitu dipangyandukeun ka jurig oray. Pan geuning datang burit ke sok paribasa kilir heula, paribasa nyangsang di imah randa. Jen teuing atuh kai primah nyandung ge pameuli dunya barana, batur ge kitu lain. Heug wae ari geus ikhlas pah, tembal salakina bari ngahuleung. Ngahan loba pameulina, loba pamentana. Memeh ngeduk teh ngawurkeun heula. Minangka ngamodalan lain, keun wae atuh engke ge datang deui ieu. Pagetona omo miang ngajingjing koper leutik mesakan duit 100.000. Da keukeuh hayang dibahanan sakitu cenah. Sabaraha poe nyoba teh? Cek pamajikanana. Saminggu paling lila ge 10 poe. Lang weh. Balanja jeung dagang di pasar ngandelkeun tanaga sorangan. Kilang kitu teu aral, teu ngarasa capek, da salaki sasat keur neang kabeungharan. Jejeg 10 poe jol omo datang. Can diuk-diuk acan geus ditanya, kumaha-kumahana. Geus mandi, geus perang dahar derek nyarita. Geus ditarima, geus paheut sagalana kari ngadagoan itu sumping. Sahan rek sumping teh? Pan itu Nyi Putri Cindemayang rek kilir ka akang. Baru Putri ti mana? Cek Nyi Inot ti buburanjat. I ari taeun teh. Pan ipri teh jurig oray. Tembal salakina rada diharewoskeun. Nya geulisnya putrina teh. Puguh we siga widadari. Nyi Inot ngalenyap kadenge kitu teh. Ridho henteu akang dikiliran kudu geulis. Ari teu ridho mah moal tulus da bari toge teu niat ieu akang mah. Ngan lapur meureun 100.000 moal pulang deui. Ridho pisan. Piraku jauh-jauh panjang gagang geus beak sagede-gede kudu bolai. Tembal pamajikanana. Kacipta deui pamajikan si Iwa ngedelekan. Awakna ditapuk ku emas-emasan kawas toko emas pindah. Tapi berat syarat-syaratna. Kamar hareup kudu ditetebahan kawas kamar panganten. Parabotna kudu sing sarwa endah jeung beuteuh. Bilikna dikemut ku hordeng sangkan ulah aya nu noong tina liang bilik. Bari teu meunang kagadabah eta teh nepi ka iraha-iraha oge. Boh beurangna sumawana peutingna. Unggal malam Anggara jeung Sukra, Nyi Putri teh sumping kudu geus sadia sasajen sapuratina. Ti magrib keneh Inot kudu geus ningkep maneh di kamar tukang. Teu meunang deukeut-deukeut. Akang di kamar panganten teh ngabagiakeun nu sumping. Naon cenah sasajena teh? Tah dina lebas sasajen mah cekcok heula akang teh jeung kuncen. Pan lumrahna sasajen mah puncak manik, duwegan, tangkueh, lemareun, cek kembang jeung rurujakan naon ku hanteu sakumaha biasa. Ari ieu bet lain cenah. Fajar teh geus baroseun ipri ge nu kitu mah. Geus 3 usum pamunjungan diganti ku dahareun biasa cara dahareun urang cek kuncen teh. Mending ge kitu atuh teh hese ngayakeunana cek Nyi Inot. Geuraheun da pamentana teh sing sarwa aralus wae. Sangupuleun dina sangku, citeh sintek dina poce beling jeung gula batu. Dengan sanguna teu kudu rea rupana. Pais bibit boh sardencis atawa kornet. Cau asak we sasikat keur bibilasna. Rokok deui sabungkus, geus we. Nyi Inot ngahuleung menang sajongjongan. Taki itu cenah, sanggup henteu? Sanggup we dangke ge balik deui ieu lain. Puguh we tembal salakina bari unggeup.
Ngan aya deui implik-implikna. Nyi Putri teh mundut mas kawin unggah sumping Rp1.000 sakali kilir nepi ka 6 bulan kituna teh. Kadituna bagian urang disauran ku itu. Tah kitu cenah cek ti ditu teh. Sabaraha ribuan merenya. Saminggu 2 kali sumping 2.000 sabulan 8.000 genep bulan meureun 48.000 kamari ge 100.000 acan ke sasajena moal mahi 50.000 mun genep bulan teh cek Inot bari ngarengha panjang capakeun tebahan enggon panganten aya kana 20.000 na kumaha hareup we sanggup we urang tuluikeun teu sanggup mah tong maksakeun bisi peunggas di jalan cek salakina. Sok teu lumrah kagok asong teu dituluikeun mah cek Nyi Inot. Kakurangan waragad mah ngajual sawah ke matak naon da aya ieu teu tingkal kolot piraku sugan teu kagantian deui. Tega kitu ngajual warisan kolot. Akang ona man sakada nurutkeun ngarumesakeun nyalindung ka gelung cek salakina bari ngalius. Kapalang teu dituluikeun mah. Nya heug ari geus gilig mah. Kae geus sagala sadia. Akang kaditu muguhkeun waktu disumpingeun itu. Pas ini geus paheut. Pentingna Nyi Inot ngimpi di baju emas, salakina ngimpi papanganten jeung nu geulis. Poean mimiti rek di kiliran, omo hulang-hulang we gawena ngalamun. Pamajikanna ngeprek di dapur nyadiakeun sakur nu perlu. Kunaon atuh hulang-hulang wae lain gerak ka balong pan butuh bibit paiseun. Cek Nyi Inot nyaho lah asa kara dieu tembak salakina. Karena dia kumaha asa harorea mereka datangan eta teh make hoream sagala rek di kiliran kuno geulis. Heuh da jurigna kecipta wae. Ih wayahna we atuh ari boga kahayang mah. Omo nguliat bari jung nangtung. Leos ka balong rek ngaheurap. Wayah magrib geus pinuh sameja di tengah imah. Sangu sasangku pais bibit ngajolopong dina lodor gede. Poci teh sintek jeung gula batuna, cau raja sasikat benang milih nu barencing. Rokok katut kayu apina, katut kakobokan, serebet jeung cai atah dina kendi keur kokocok, taya nu kaliwat. Mas kawin 1.000 jeung minyak seungit dina pisin. Nyi Inot geus ningkreb maneh di kamar tukang. Sasajen teh mah diakutan ku salakina ka enggon panganten, da teu meunang ku nu sejen. Pamali teu hade kagadabah. Isukna ngakutan rorodan jeung beberes ge ku omo we sorangan teu meunang kaselang ku nu sejen. Kitu jeung kitu we meunang 5 bulan geus beak ratus-ratus ribu sawah geus kajual saluwuk. Dina hiji peuting malam Salasa maleman Nyi Putri keur kilir teu pupuguh Inot musia beuteung nah yang kacai da geus biasa ludeng sorangan leos we katampian sorangan ngaliwat ka pipir kamar larangan tea balik ti cai ngaliwat deui ka dinya. Pengangguran ngarandeg sakedeung ngadengen nu nyikikik di jero tuluy didengekeun bari nukangan bilik da teu meunang soteh nempo cek dina hatena gendeng sare nu ngoromong iraha atuh akang rek ngalih ka ditu teh cek sora awewe semu ogo ke atuh sabulan deui sabar we tembal sora lalaki moal sora saha deui tangtu sora salakina cek Nyi Inot dina hatena tos capek abdi mah pulang anting ka dieu teu lumrah we ongko awewe kilir. Wayahna we atuh pan keur kumpul pimodaleunana. Nyi Inot beuki ngadeukeutan bilik panasaran ngadenge pimodaleun kitu mah. Tos cekap ieu atuh, tos aya 140 pan bade ditambihan ku Abah 100.000. Pan elos di pasar Banjar tos beres kantun ngeusian. Teu kira-kira ngagebegna Nyi Inot ngadenge kitu teh. Nah, Ipri make nyaritakeun pimodaleun jeung elos di pasar Banjar. Engke sabulan deui. Lah mending enggal abdina tos capek. Komo Jumaah kamari mah wangsul ti dieu sangsara da mobilna mogok di Pujong Gedang. Mobil saha kitu? Oplet si Ahmad. Siap, rei getih kana beungeut. Awak Nyi Inot ngagidir. Wah salah aya mangkeluk nyeliwuri cek di jero hatena. Moal Nyi Putri Cinemayang balik tumpak oplet si Ahmad. Dan tak parah, sia geblus kagepas. Mantok kamar harup ditajong serta kertanaga. Brai muka ngageblag. Breh we salakina keur ngalalahun awewe ukur di underrok teu dikutang-kutang acan. Ora keneh pisan jeung geulis deui.
Teu kira-kira wae rariwasanana aya nu ngontrol ngagentak teh kaciri kawas nu kasima. Nyi Inot nya kitu deui, ngajengjen wae teu lemek teu nyarek meunang sajongjongan. Awakna ngegidir awahing ku ambek. Ari disidik-sidik si horeng Nyi Imas nu dilalahun ku salakina teh anak tukang warung di Bantarsari. Waweuheun da unggal tas balanja ti Banjar gesok eureun di warungna sabot ngadaguan supir jajan heula. Baruk ieu Ipri teh sugan heueuh nyiputi Cindamayang si horeng ungkluk ti Bantarsari. Cek Nyi Inot bari onggeng-onggengan jeung nunjuk rorek ka Nyi Imas. Siap, rei beungeut Nyi Imas beureum teu ngeunah disebut ungkluk. Saha ungkluk teh? Ngimpi ge diangir mandi make kudu ngungkluk sagala. Dikawin, daek sok teh dikawin, puguh lebena, puguh naibna. Cek Nyi Imas bari ngopepang dangdan. Nah sia make jojor ka imah aing. Matak naon ke mamana ge dan nuturkeun salaki. Nurus tunjung sia, teu gablek pucus, nipu sia, nipu. Hanas aing dagdag-degdeg segala diaya-ayakeun, hanas aing beak ratus-ratus ribu. Teu suka deuleu, teu suka. Cek Nyi Inot bari ngarangsang salakina. Teu suka, teu sudi aing mah dipangnyandungkeun. Ih, kami mah nyandung so teh pada dititah, pan make jeung dibahanan sagala. Tembak salakina bari pakupis ngepes-ngepeskeun leungeun nu ngarangsang. Dititah so teh nyandung ka Ipri deuleu, lain kasih bebengok urang Bantarsari. Kabur sia, tong aya di imah aing. Cik tuturkeun ku sia. Teu putuh deuleu aing mah, teu butuh lalaki pantar kitu. Nuturkeun arek da kami mah nyaah ka anak. Tembal omo bari nyekel leungeun Nyi Imas dituyun kaluar. Nyaah ka anak, baruk nyaah ka anak, cek Nyi Inot. Heueuh, tak deuleu geus ngandung 3 bulan. Tembal omo bari nunjuk kana beuteung Nyi Imas. Jut tarurun ti imah, les wae dinu poek. Nuru ka pasar, sugan aya mobil nu rek indit peuting. Nyi Inot midang dam sorangan. Rob pada ngadeg-deg ku tatanggana. Pada nanya, tuluy pada ngupahan. Cak duwi ka dieu baraya, urang patebang deui dina lalakon anu sanesna. Hatur nuhun perhatosanana, Tata dan Demi Harja pamit, permios.